pepeling sing jadi panggeuing. Hirup katungkul kupati moal teu nyaho di mangsa. Ulah kajongjonan dulur ngurusan dunya. Da geuning tetela ari geus maot mah. Gedong sigrong teu digandong sawah lega teu dibawa. Pamajikan geulis teu diais salaki ginding teu dijingjing. Nu matak hirup mah sederhana, nu penting pangabutuh kacumponan ibadah kalakonan. Harta banda teu dibawa, anak incu sagalana, eta kabeh teu bisa ngabela ngan ukur jadi lelewa. Mangsa urang keur sakarat, anak incu kabeh sasambat ningali anu ngajapat pek tungtun maca sahadat. Sanajan di poho-poho puguh maot ngadodoho, mun datang teu mere nyaho ngageretak taya tempo. Mata kudu saradia, hati-hati tur waspada, di mana ajal tumiba boga bekal nu dibawa.